Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan sampurasun rampes sehatnya sedayana. Moga-moga orang aya dina lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semangat belajar. Dinten ayeuna urang bakal diajar bahasa Sunda perkawis kalimah parentah. Materi ieu atos diulang di kelas 4 sareng kelas 5. Ayeuna di kelas genep orang lebih ngenal materi ieu lebih dalam deui nya, lebih lengkap deui. Siapkeun buku catatana. Naon kalimah parentah? Kalimah parentah nyaeta kalimah anu eusinam nitah kanu lain sangkan migawe pagawean. Kalimah perintah nyaeta kalimah anu eusina nitah kanu lian sangkan migawe pagawean, yaitu kalimat yang berisi menyuruh ke orang lain, ke seseorang supaya melakukan suatu pekerjaan. Kalimah parentah sok ditungtungan ku tanda panyeluk. Kalimah parentah ieu dibagi jadi sababaraha bagian. Saluyu jeung eusi atawa maksud nu dikandungna. Kalimat perintah ini dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan isi atau kalimat yang dikandungnya. Yang pertama, ada kalimah perintah yang menyuruh atau kalimah panitah. Contohna, tutupkeun pantona, pareuman tipina. Nah, itu bagian dari kalimat parentah yang menyuruh atau jadi kalimah panitah atau menyuruh. Yang kedua ada yang namanya kalimah pangajak atau ajakan. Contohna, Jun main bal yuk. Nah, beli tahu yuk. Itu diakhiri dengan kata yuk. Kalimah pangajak. Perintah tapi mengajak. Ya, hayu orang diajar. Nah, eta contohna deui. Terus nu katilu, aya kalimah pangharapan atau harapan. Contohna, mugi anjeun enggal damangnya, moga-moga kamu segera sembuh. Ai deui, moga-moga urang sadayana sehat. Moga-moga kita semuanya sehat. Anu kaopat, aya anu namina kalimah panyaram atau larangan. Contohna, ulah diuk di mana wae, jangan duduk di mana saja. Tong gandeng, jangan berisik. Anu kalimah aya nu namina kalimah pangjuruk atau menyuruh. Contohna, sok gera diajar ti ayeuna. Silakan, ayo belajar dari sekarang. Jung gera salin ari balik sekolah. Sana ganti baju kalau pulang sekolah. Jadi anu genep nyaeta kalimah pangger atau menghibur. Contohna, anu sabar we lamun nuju keur teu damang. Yang sabar aja ya kalau sedang tidak sehat. Sing sabar lamun yang harapan masalah. Sabar ya kalau menghadapi masalah. Tah sakitu materi ti teacher. Hatur nuhun kana perhatianana. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kondisinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.